Mana sang? Tuh, di deket Kalapa. Tua kamari mah sajodo sigana teh. Ambil adil ke lamun misalkan eta bagi dua hiji ewang. Hiji ewangnya. Ya heulah, pan aing geuna milu kurbutan ieu ka kebon si teh. Kan urang nu manggihna ge. Pan aing kan nu naekna, nu ngalana. Oh iya kata. Ya mau bisa naik. Anjing, orai. Aduh, siapa pacok orai? Aduh, hah? Aduh. Ulah panik. Aduh, ieu kumaha ieu? Tenang, ulah panik. Aing boga ramuanana. Buru, Apa pacok orai mah? Buru. Kak, tenang. Nang, tung biasanya ngajun. Kowe naon? Ih, dulu, Mang. Naik ke mana, Mang? Ke warung. Dulu gerak orai. Kenaon sih mau ngoprek orai atuh. Gitu. Ulah ting makan kitu, piceun udah kumaha. Tuh, dialungkeun ku aing orai hejo mah. Kata si gamacok nih. Saeutik. Mana naon? Warna naon nu kieu mah geus biasa aing mah. Ah, hijau cenah ge, cokelat ge, power. Geus dialungkeun ku aing aman kitu mah. Lagi ka mana? Cek balik ah. Balik heula ka imah. Ngapan cenah ka warung? Moal mau jadi ka imah heula. Nah, Ya, aman. Kang. Nah, aman. Tah ieu rek kebalik di ka imah. Aing mah. Wah, kabur oleh kita. Kon bebeb. Sayangku my honey bunny sweet. Halo sayang. Lagi ngapain? Habis mandi. Masih pakai handuk. Ini kangen. Tak ada kipri. Sayangan aja saya tahu. Udah lama banget tuh. Aing bejakeun siapa aing bawa majikan aja. Udah makan belum? Makan atuh sayang. Engke maot sayang. Kalau misalkan maot ke aing mau bisa ngekejut. Koplok. Dan saya tak teleponan. Saha we tuh goblok naon sia? Suyang sayang. Kok aing ngeukeun we. Naon goblok? Burik! Sia ka mana goblok? Aduh, anjing bahaya ieu mah. Burik! Kok aing bejakeun bawa majikan eta. Deulekeun. Burik! Aduh anjing. Teh. Yo. Mang ada kipri teh. Hah, capek. Mang ada kipri teh tadi di. Itu yo bisnis si Burik. Bisnis. Bisnis ya, Rik. Iya teh. Ada kipri ring teh ya. Rambut acis ka abi ring bareto. Hese bisa tadi tanya teh aneh ieu mah. Aing diperes ge cara nama koplok teh. Nah, jeung duit ka 10.000 geuning. Budak mah bayar atuh. Heeh. Bayar satu. Bayar. Eta kamari pan bisnis eta manuk geuningan. Kalau dibayar ku aing kamari sabaraha? 200. Bayar era ih. 200. Kamari bisnis manuk geuningan, can dibayar kamari teh. Eta buruhna. Lunas ya? Lunas teh. Heeh. Bajik, geus dibayar. Aing hayang apa TFD gocap awas mun pika poho. Deulekeun mun disukeun deui ku aing. Meroskeun. Geus dibayar ya. Kasih burik Ayo. ka budak. Heeh. Kamari. Tunggu jam sampai teh. 12, kurang dari jam 12 atau 12 kurang 5 menit. Aing bergerak. Kasihan. Sieun kunaon? Ayo nanti sudah ke jam 12, Bah. Loba jumlik sieun. Aing mah teu sieun nu karari itu. Dia, Jadi dihakan ku aing. yuk. Anjir. Nah, emang kumaha? Emang aing borangan, aing mah pemberani. Anjing. Aing balik lah. Aing balik ya. Kahannya hati-hati. Eta deket kebun awi tak kade, loba kabejakeun. Ieu wanian sih. Wanian, Bah, euy. Naon mah dek?
Aduh,